Ini yang rongsokan ini ya sepeda baju kamu kena kasihan bener ini iya kalau ikan rongsokan di pipi Wonder spy. sepeda ini perlu dijual ini kemana tukang rongsokan punten emang nggak kang sanes bade meser rongsokan moalnya Rongsokan abdi masanes tukang rongsok. oh suka teh sok kana rongsokan Gitu parah. iya agak dusa sepeda habis teh sareng seueur we gini tuh di tuge botol-botol sareng ieu Ada abdi masanes tukang rongsok teh da kang naon meureunna. Ari Sugan teh osok ngarongsok Sanes mungkin ngarongsok. nu bade ka mana tuh Tadi kan nya ka warung abdi teh masa rokok. nah sana maya ninggal abdi teh urang mana asana maya abdi meninggalna oge Nya deui make meninggal. Eta teh pan ieu sanes istrina Kang Uhe. mohon Kang Uhe mah rencangan abdi. nyara rencangan da ika abdi mah teu wawuh akang mah Oh. rencangan teh meureun ka caroge abdi dari abdi mah pan teu kenal peser we lah Ada teu gaduh acisna teh ada meser ge meureun abdi jang naon. Sugan we meureunan ari teu gaduh pada melan mah atuh meser-meser anu kararieu Abdi mah mae wih damel malahan abdi mah gaduh damel mangga atuh tanya. ke heula atuh ke heula Kang Naon deui wae itu. peser we atuh sakantenan ngalangku Da atuh da najan gajuh acis oge da. Alim abdi meser kieu mah. lah ada teu pira Bade ka warung heula abdi mah. ke heula Kang Si eta teh kumaha? sakedap lah ieu mending oge peser we atuh da daripada Pada sabaraha atuh? urang kilo we meh puguh mah Ada jang naon meureun abdi ge. bela 150 Abdi ka warung heula abdi ke heula sakedap ih mah jelema teh nya kunaon 150 we ada di mirah-mirah Najan 50.000 ge alim. ke heula atuh ke heula Atuh itu itu kumaha siapa teh jelema teh kumaha? atuh Kada moal meser abdi mah teh atuh. nah make moal meser Kada lain tukang rongsok. mending peser udah da mirah di abdi mah ku 150.000-an Najan 50.000 ge abdi mah ali di Batu meser. Mas kudu Da moal meser, moal teh. naon atuh ngumpet kaliwat kadu teh heula sakudu mending eta Abdi yang udud teu kieu teh ka warung. urut mending ieu peser heula abdi Ada teh boga jang meuli lima beas Kira aku Udah Kang murah. Uhe. Kang Uhe teh pan usahana lancar. Kang Uhe beak dipake soranganeun Kang Uhe make heula sakedeung tah ieu tah beuli heula Alim atuh teh da moal meser abdi mah. itu tuh udah moal teu mahal di urang mah Da jang naon nu sing teu mahal oge atuh. jang jualeun Balik ka warung. itu kumaha nya jelema teh Si eta teh kunaon sakedeung beuli heula eta nu make kunaon da murah maneh teh Da moal meser atuh abdi mah. da di murah-murah di dieu mah tara moal di mahal-mahal teu pira sakitu Adanya najan di murah-murah oge teh da abdi mah jang naon atuh da sanes tukang rongsok. ada saeueur Milarian deui wa atuh abdi bade ka warung heula atuh mungkin ka ada dia teu deui nya. pira ke heula cek abdi Kang Itu si teh naon ieu teh? teu pira 150.000 na mun ikut teu boga duit Lain teu pira, najan 50.000 ge ku abdi moal dipeser teh ieu rongsok mah moal. nah make moal di Heuh da lain tukang rongsok. da teu da sakedeung Ampun, ieu si eta. akang panena bari uwih ngalangkung bareng ka tukang rongsok bari jual sekalian Aing mah. Nya gampil ku abdi ka dieu deui atuh nya ieu mah kudu kitu sagala udah sia teu pira beuli eta teu pira sia teh da kur 150.000 baju soek atuh teh kumaha? maniku banget tinggal Ada mas dibeli 150.000 najan 25.000 ge moal dipeser ku abdi. nah make moal dibeli sia teh dibeli Abdi mah meser moal. nah make kudu moal di Ada murah jang naon atuh nu kitu. yang jualeun Di abdi ge seueur sia mah naon eta teh kitu jelema teh. aduh Kalau teh tepara rubuhnya kekeh kudu meuli nya. Di aing ge loba sepeda butut mah ya 5 yang naon kitu. Aduh, kok dong. anggap jelema teh nu kitu gini meuli tinganan aing teh gablek yang meuli beas gening aya keneh beneran ieu can dicokot ku batur Kenaon si teh teh. pasti diala ieu Kudongkang tidinya. milik keneh berarti mah. Teh. Kenaon? Oh, karena sayang manuk. Yang manuk teh?
Apa aya anak diingu? Sayang manuk teh gelin boga teh sayang manuk mah eta rabok. Aduh si teh ek dipanggalkeun moal. Moal kan bae teh kudu Lain bisi hese urang teh. Hese deui ngelimpang ge. Do atuh teh. Aduh teh do Nah, siapa aing Malaysia kana ieu. aduh teh para rubuh sia mah. Aing mah Mana mah nyaho kira sok dicokot ku maneh. Lima manuk ada yang manuk bagus ieu mah sia teh. aing mah sia teh mah. Adieu heula ka dieu. Mau urang mah ka dieu sia teh. Arubuh jelema teh kitu. Maneh itu parubuh. Enggeus tong diala. Naon ieu teh sok tara puguk-puguk. Geus aya akibatna sia teh. Naon kita make akibatna? Bauk sok galing. Sia nya bau galing sia teh. Anu eta Bau galingnya. meureun. Parubuh datang-datang gitu. Ngacaukeun. Buruan teh asal gararung we, jeung gararung poe sakitu dicabut. Waduh, si teteh meni rajin teh. Nuju naon eta teh? Anak kira kita katampokan meureun ieu keur bebersih. Oh, keur bebersih. Heeh. Meni rajin amat si teh. Ya kudu rajin jadi jelema mah tongkos maneh pangadulan apa gawean teh Si teh masak mamawa ka batur pangadulan. heuh narek naon Aik atuh. pangadulan rek moal ada batur ieu keun mantepkeun. Heuh ieu ge diantep tadi ku kumahangan atuh Nah, meni pakai bang. ngomong-ngomong pangadulan gitu. Ada keur heueuh. Nah maneh pangadulan. Para rubuh jelema teh kitu si teh mah. Unggal isuk oge maneh mah lantrak lintrik Teh teh gawe. naon ieu maaf. Sia dieu. Cuma nyabak meureun. Kenyabok segala rupa. Jadi jelema teh kudu loba gawe atuh bebersih Atuh sabodo rek gawe ek moal teh kudu ngilu urusan batur ieu ngomong jeung jelema. Unggal poe aya di imah teh kos batur mah harus saha ngarah duit di mana naon ngejedog we. Para rubuh kitu jelema teh nya. Ujug-ujug ngilu urusan batur. Dong deui. Aya si eta keur naon teh ieu di dieu. Tos lami teu penak jeung si eta teh nya. Narek naon Abdi penak teh. oge atuh. Si eta mah meuni ieu nak menuju naon ieu ngaran kitu bau cangseung ke meureun teh. Akan bae da bau cangser galin maneh meureun urang. Aduh, si Tujuan eta lalap. ngomong nu kitu. Ya Kersaan abdi mah. Ampun. Itu si eta. naon masalah jang maneh? Henteu masalah sih. Keueuh naon atuh? Henteu naon ngan ieu we meuni kersaan amam nu kieu. Hanya kan bae atuh da urang dalin maneh. Eta si eta. Keueuh naon atuh maksudna? Meuni galak. Lain galak Tadi tong nama sok. abdi teh bade masihan acis ka eta teh. Wah, Heeh. mana? Kan ada emung kitu ning judes wae ka abdi teh. Sia masuk ngabohong. Lain ngabohong teh. Lamun nya marek mere-mere we teh kudu Ku abdi kitu. bere acis, anjing kersa teh damel eta teh kitu. Abdi teh bade ka bumi teh, ieu teh Damel naon milarian. ieu teh? Damel di kebon. Sabaraha? 75 sehari. Heuh daek atuh. Ada etena ning judes bieu mah jadi we hoream abdi teh. Mun aing maneh arek moal gitu. Moal abdi bade ka saung da alim kitu mah. Kepala rubuh lamun heueuh manita sia teh itu tadi we meureun pugunya ho aing mah kieu. Maneh nu teu ceureuh mah bodo teh teuing aing mah. Aduh. Mun sia teh aing ngusurikeun hayang di Pake naon ari maneh pugu eta ngabadawang urang. sia teh jadi labuh. Ngusurikeun yuk. Hayang gawe di maneh sia. Saha naik nu ngagawekeun kitu. Amit-amit aing ngabatur ge da moal anu daekon. Kesebeleun manusia ketika sebeleun.